wae euy. Ari deukeut sok keselkeun. Urang cet ah. Baju naon? Neng kangen. Hilap deui can bebantos emak. Ieu keasikan deh jeung si Aa. Pikir heula ah. Alhamdulillah beres oge. Cet si Ari ah. Ketemuan, kebenaran pisan ieu mah. Kumaha carana ame teh kanyahoan si mama? Tah, kebiasaan. Pasti kercetak jus sedekionya. Kebiasaan pisannya. Dangkeun. Cik mah oge ulah sok bobogohan masih kena leutik geus jajan bobogohan. Komo bajin sedekio. Resep mamah mah. Naon sih? Menikah bisa resep kasih dekil. Karena goreng patut. Pengangguran. Jelema miskin naon sih? Mamah mah resep neng. Neng kudu hubungan jeung si dekil eta teh. Saha teh ngaran budak teh? Coba naon? Cik mamah oge. Jika mari mula diwanti-wanti gerak putuskeun eta sedekil. Naon anu kudu ditempo di si dekil? Naon coba neng? Hei, Indah. Ada ngukeun teh mama? Mama mangan hayo we materi-materi situ teh bageur. Terus Kak Neng nyaheun. Tong ningali kana materina mah. Emang mah zaman kualitas ngandalkeun cinta? Moal, Indah moal. Ayeuna mah temponna nu kahirupanana leuwih wah. Emang geus rarabing kita kadaharan cinta gitu. Si ngamarok, si papa entos ngaieukeun lah jang jodoh neng. Nya, sing nurut. Pokona mah lalakina bageur. Entong ditinggali dina usia jeung di rupa. Nu penting mah kaharapan anak Indah keren. Nya mama Indah mah kumaha we ah. Tak, kebiasaan hari di babatahan ku kolot teh capres wae nya. Tah si Indah. Si Ata di mananya? Biasanya di dia. Oh, itu ginian. Ini udah teh ka mana nya? Ka langit teuing. Ternyata Neng Lami tadi teh biasa si mama. Neng karek nih. Neng, suasana teh mun indahnya. Kumaha Neng? Bisa wae. Kunaonnya si mama teh ka aku pas nu teresepen gitu. Anu kunaon sih teu direstuannya apa kumaha? Sabar ya Neng, udah jodoh mah ka mana? Nya si A, tapi Neng teh asa izin ka A. Sing sabar Neng ya. Memang kehidupan mah seperti ini. Si mama nelpon. Angkat ya Neng, mama masih penting. Nya. Halo mah. Oh nya, nuhun. Nuhun. Nya. Ayo. Iya di barang si mama. Ya ngalah uy cenah sobna ya tamu. Usah. Buka asa Neng kita terang. Oh ya teh bade sini. Nya artinya Neng we heula. Ma? Iya. Saya Pak. Man. Saya minum. Oh, nya. Kenapa? Sudah kemana? Tadi teh di pepatahan ya aku mamah teh kakak Leo saya cedera udah teh tadi teh majal teh areng main cenah kasiasnya tapi cetana teh jeung si ket dekil teh ninganan si Parel teh ninganan ya eta Mengalir dan tidak budak teh ampun
pun. Musingkeun Ya bapak pisan. mah nyata kudu jangan bapak itu bapak bade ka dieu ayeuna. Saha ka? Nyata lumayan lah. Untuk termasuk depan masukan. Ulas nyata buat tilu gunung. Gimana sebenarnya tuh menanya ke bagian ke budak bagian bapak gen memakai pasti berenangnya, Tapi ngomong-ngomong si Indah ngedekeun wah. ya cobaan ya lah olah perilaku tuh nunggu kolot nunggu saat itu Masalahnya eta si Indah meuli cinta mati kasih dekil. cinta mati usum main nama nusum mah duit Tapi pan budak kurangan berenang ya. udah sakadar budak make ge dulu menit lah mah pasti gitu oke mah kitu mah Angge satu kawinkeun ari kitu mah. nyata kan baturan lah nyata bapak tadi mau tadi sih enak Orang mana karah ya? orang kuda eta teh assalamualaikum itu Jon Waalaikumsalam. aduh eta ieu mah oh salam Waalaikumsalam. atuh Mah. atuh kada mah cantik tahu ge sehat Jat. Aduh, bawaan. Ayo. Iya tuh pada ngama wios ih. Seueur kitu. Beli solar kieu. Pantas lami mah. Ieu hatur nuhun ya. Pat. Ti jam baraha Jon tidur teh Jon? Ata bungu 10. Kumaha usaha? Mah cai atuh. Karunya. Wios mah wios. Cai. Sanes. Kopi. Ayo lingi di mana? Warung kuda. Oh. Cai heula karunya teh capek. Wios mah atuh mah. Wios mah. Kenapnya? Ada. Duh, kumaha atuh enak pengusahaan, Pak? Alhamdulillah, Pak. Ari nama abdi menuju aya proyek lah. Oh, saya proyek lah. Itu ajak-ajak. Insya Allah, Pak. Upami atos mernah, insya Allah diajak. Oh, atuh usahanya teh kieu mah nya proyek lah. Kana teh di sawah mah nya. Usaha lah. Kenaik ku saya, Bapak mah. Diam we di bumi, Bapak mah. Ah, untuk gitu udah isin atau apa gitu Naik, saya. kan kanyut mah. Bang Jan cai-caina atuh tanya. Cai. Wios. Terus juga hal naon eta Jon. Cai-cai we anu Wios aing. nya. Itu aya oleh-oleh mah itu kamu Neng Indah. Oh, Atur nuhun ya, naon pada Tadi pada repot-repot. mampir di warung di dinya. Kalau mama dah hadiah matur ti Bang we ketelan atuh. Bukan bikin gitu mah. Ari usaha kan naon kan? Proyek mah. Oh, alhamdulillah. Berenang merenya Alhamdulillah mah aya menuju atur nya berenangnya. Ampura, Jon. Wios. Nana ka mana mah? Tadi tekalunguan. Coba telepon Wios terkedas. Cobanya orang telepon Lain nya. itu pan kita maksudnya beureun hayang kadi nyari ka bapak mah piraku nya mah. Ya tuh benaknya. Gitu. Halo. Dah di mana? Tuh aya. Tujuh tamu ya? Bapak. Ya. Enggaknya. Ya sama. Ajak ya, udah maafin mah jadi kereko ya bapak mah. Salam tah ninganan. Kali baik. Tuh, pasti mana? Hari ini Salam tiba heula atuh. salam atuh ah. Salam atuh ka mamahor. Pasti mana? Pas itu kan rencana. Baik jangan rencana. Ari itu teh sok nyarios cenah ka mama bade ka saha ieu mah sok main ngageleuyeung we masok itu ah. Eta mama kasih Yasminnya. Ya sih. Aya Bang Jon. Aya Itu mah kena Bang Jon kita rencana. Tah ieu urang kali teh Bang. Oh iya. Neng Indah teh. Nembe lulus ieu teh. Sekolah. Ton. Ah tong damelnya pengalaman dilamar we ieu mah nya. Entosan dilamar we. Iya, sama bapak. Wah, Neng Indah mah cocok. Oh nya atuh pan meureun siga mamahna we nya. Wah, lah. Ku saya Bapak mah cicing we cicing abah. Begitu. Ya. Kumaha indahna kersa? Kumaha indah? Kersa? Bapak kan kemana teh enak teh. Bager da ieu mah. Abang bagus bapak. Cicing nurut we aya namanya ka mamah kasih ayahnya. Atuhnya rumahnya. Iya atuh ya. Kumaha atuh Bang Jon? Damun ieu urang kali nagenya. Udah mulai kali masih kena alit kene ya tadi masih kena bingung. Teh. Kedua jadi mah cocok wah. Ya laras tergadung istri tunggu. Udah serius wae ieu kana indah Bang Serius Jon. satu mah ya mah. Tergadung istri atau tergadung Aduh ayo. Nya bilih ayahnya. Istri mah terus kaya ngantikeun. Oh, terus mah nganteun tadi. Kali kaya. tergadung. Kata gaduh. Syukur atuh gitu. Mana ada? Tah,
kumaha Sugan tingali atuh aku kehidupan sapayuna. tingali bangjan anu arepnya ka indah Modal Bukan apa? artinya. Sugan apa ge mau kucuplokan we di sawah atuh. dan mama alim ya Ya, kumaha atuh. nurutnya ka mama sarta aya nya Eta mah tolong ku mama sareng bapa we indah mangiringan we kumaha we eta mah.